Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Madaramang sadayana semangat aya kopi. Siap atuh orang ngaji lah aya nama ngaji bab janajah. Hari urang teh bakal maot beres gitu ek bapak heula rek ustad heula teu waras ya doa teh sing waras doa teh nia sangharuna we nyebut ustad. Nah teu keduri da maot mah balakal ieu nya bener teh hayang di masjid hayang di imah sok ayeuna daek mah mumpung di masjid lada di mana oge ari husnul khotimah mah moal apal da Allah eta mah nu apal mah mantap ulah boga rasa teh urang maot bakal kumaha asing roja we ka Allah maot mah sing mawa lafad la ilaha illallah insya Allah tenang yang kang ceuk saha kuburan poe siga nu pernah wae teu kubur caraan ceuk saha kuburan sempit teu lalegah sempit jeung poek teh keur kafir keur mukmin mah moal da loba jalma nu boga perasaan kawas kitu salagi aya iman kene sagede siki sasawi mah urang komo mawa iman dina maot insyaallah tenang nyaangan komo asari sujud tarang nu paranti sujud aya hideungan tadi dieu tah eta teh jadi oncor mantap sujud sing harideung. Kadua dina kurut sila sok aya dina naon teh ieu teh mumuncangan hideung teh eta teh jadi naon jadi caang kana teh baheula mah ku guru boro-boro tapak kitu tapak budug di pasantren bakal jadi caang dak hirup sing loba eling kehed sia mangga budugna sing loba eling ka Allah da budug teu bari ngaji mah teu manfaat dak loba jalma nu boga perasaan kawas kitu tadi dia urang ulah sieun menghadapi kematian jeung ulah sieun mayuna nu maot di masyarakat sok milu jempling mun aya tatangga nu maot teh eueuh nepikeun ka mana oge nu maot hudang deui kajaba maotna maot naon maot suri mati suri jadi kunaon abdi ngabahaskeun maot tenang sabab loba nu nerangkeun maot sieun jadi teh boga sifat pesimis dina ibadah capek-capek ari pada teu ditarima mah mending keneh eureun ngaji daripada eureun mending keneh bungah dina ngaji leres kitu teh ek teu bungah kumaha tuh da kopi gratis udud disisieun aya alhamdulillah daripada ngaji mending keneh ngobrol kayak di siam ngeunah we ngopi keula babna teh mana ieu teh dari kuring mah ngaji tara riweuh Kang tara riweuh teh kumaha nya kondisional gitu tah
tara di aya-aya tara dikurangan kieu we bari naon bari ngobrol gitu. Nu sehingga jamaah anu tuluy-tuluyan dina responna dina ngaji teh enjoy gitu kan. Ulah nepikeun ka dina ngaji nepikeun ka aya perasaan tertekan, perasaan sieun, ngaji mah enjoy. Sabab surga mah lega. Aya 8 tingkatan pangluhurna surga Firdaus. Ararek nu di laluhur moal. Aya nu dihandap lah, dihandap oge ngareunaheun. Di lantai hiji gitu, kudu kaluhur. Cenah Ustad urang mah moal kadinya rek jadi dina lawangna, teu nanaon. Da surga mah hak ieu keur urang. Jadi wa na'imahu haqqun, bahwa nikmat di jero surga ge hak urang eta teh. Ngan doa robbana atina fid dunya hasanah teh memeh di akhirat teh ngobrolkeun dunya heula eta teh. Singareunah we di dunya oge gitu. Ulah nepikeun ka di dunya sangsara, di akhirat leuwih parah gitu. Jadi minimalna urang singareunah we. MBG Mas Bahlil ganteng ngareunah gitu. Jadi MBG ge ngareunah eta. Ya Allah teuing. Sapoe 1 miliar kan. Teu ngareunah aku mah. Bayangkeun eta. Coba triliunan gitu. Teu ngareunah aku mah. Hiji kasalahan nu korupsi mah catetan nu korupsi ulah kapanggih. Di mana geus korupsi tobatan. Arek korupsi moal. Jadi kitu tah kunaon sababna Abah Hajen bikin ka kieu sagedena dosa urang moal ngalekeun kana magfirah ti Allah teh eta nu sok kadangu ku abi. Kudu bisa mopohokeun amal anu hande, kudu nginget-inget kana amal anu goreng geus ti heula. Bisi urang ieu mah, bisi urang pernah ninggalkeun salat. Alusna mah ti ayeuna we ngeureuyeuh keur nobatan kalayan salat mah kudu ngodoan kan. Bisi akang ieu mah. Heueuh nya euy urang tara salat, rumasa urang tara salat. Tah ti ayeuna mula nepikeun ka ditu, nepikeun ka akhir hayat urang ulah ninggalkeun salat we Kang pokona mah. Nu geus kaliwat teu bisa dipopok. Kudu dikodoan salat mah. Kunaon margina? Margi ari salat mah nu pangheulana bakal dihisab ku Allah. Jadi sing ribuan miliaran, ribuan triliunan amal urang nu cek pangheulana mah salat kan. Bahkan eta salat teh di antara rukun Islam anu benar-benar panghese-hesena. Syahadat gampang. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul gampang. Katilu zakat gampang. Zakat mah 2,5 dina sameme Idul Fitri geus aya panitia zakat bikeun we an ukhrija zakatal fitri geus jadi ibadah zakat teh. Ibadah haji gampang asal boga naonna duitna. Kemudian teu kudu sagala ditalar di Indonesia, doa-doa mah da aya pembimbingna ieu di Mekah oge. Tinggal nuturkeun pembimbing we tawaf nuturkeun, sa'i nuturkeun, dari rumah sak naon awam teu bisa doa-doa acan. Jadi itu hajina jadi, tapi urusan salat Kang. Ku sorangan-sorangan urusan salat mah, laras kitu teu. Sok salat sanu rek nanggung jawab diri urang sarerea. Mantak tidinya wayahna memeh maot urang teh dangdanan heula naon salat. Nah maka dina ieu perkara, dina ieu masalah ternyata salat mah nomor kahiji. Ari udurna salat teh aya sabeureji cenah? Aya 2, hiji poho 2 sare. 2 ngaji di Jerman oge sapinah udur salat mah 2, hiji poho 2 sare. Muntah yang sholat we ti subuh nepikeun ka. Da teu wajib kan hees mah sholat teh.
daker hees kari teu wajib teh lamun geus hudang kulantaran eta jelema mung salat hees deui geus hudang oge. Nah dalam arti kieu hukum sare meme salat hukum sare meme asup salat jeung hukum sare geus waktu asup salat eta beda. Lamun sare na jam 11 berang yang hareup kana lohor eta mah meunang disebatna teh qailulah sare nu dianjurkeun. Bablas hudang teh jam sabaraha? Jam 2. Jam 2 wajibna salat eta jam 2 sabab hudang naon? Hudang sare eta. Hardi teu Kang. Lamun teh mah sarena jalma sanggeus asup waktu salat eta mah haram sarena. Allahu akbar Allahu akbar. Gandeng hayang hees teh hees. Doraka teh heesna sia. Doraka sabab ngahajakeun sarena. Sarena ngahajakeun sabab geus asup waktu salat doraka teh sarena. Nyata lamun urang sadayana mayunan adan itu sabisa mungkin lamun teu hayang kahayang naon teu hayang wajibna salat hiji modalna sare dua modalna poho. Lamun teh nu pikun ngahukuman wajibna salat teh lamun keur eling Kang nu pikun mah. Contoh jam 10 teh ditanya Kang ieu naon teu apal, jam sabaraha ayeuna teu apal. Kemudian eta jalma ditanya ngaran abdi saha teu apal keneh pikun. Pikunan nepi ka jam 1 teu wajib salat lohor teh da pikun. Eling we deui jam 2 Kang ieu naon duit, ieu naon cau, ari ieu naon bujur, tah apaleun kana bujur. Jam 3 datang asar wajib sholat eta ngukuman pikun kumaha nu eueuh akalan nu gelo. Nah mantak dipikir-pikir capekna sholat daripada urang aya akalan keneh mending keneh jadi jalma waras. Ulah kapancing ku pertanyaan da bisi jadi doa bang nama nu gelo mah salawasna teu wajib sholat sabab leungit naon akal. Kumaha ngitung amal dina engke-engke di akhirat nu gelo mati mimiti balik nepikeun ka irah waktu gelo na eta ngukurna. Contoh nu gelona teh akang contoh ieu mah contoh ami kaharti umur 15 teh balik nya umur 15 balik umur 20 na teh gelo berarti tina 15 kana 20 sabaraha tahun 5 tahun. Anu di 5 tahun urang teh cager gelo na umur 20 tapi ka umur 30 lumayan tanya gelo teh 10 tahun lumayan atuh Kang ngirit-ngirit umur 30 cager deui dihitung deui tina waktu cager gelo deui tah 3 hiji teh satahun aya kewajiban tambahkeun jeung kitu jeung 5 tahun kitu cara ngukurna teh. Jadi lamun urang aya kene akal ya wayahna urang teh wajib keneh ngalaksanakeun ibadah salat. Kamu teh ya dina masalah bab salat ya da dengan bab janajah teu kapanggih. Ieu we tah dina nalika nangtung dina nalika salat fardu teh lil qadiri teh eta teh wajib cenah. Nangtungna jalma nu salatna salat fardu nangtung eta teh hukumna wajib rukun eta teh. Nangtung pikeun jalma kaduga dina nalika salat eta teh sarua jeung hukumna fardu. Kumaha cenah lamun teh mah tah kan gitu fikih mah. Pain ajaja maka lamun mah apa si jalma anil qiyami tina nangtung maka sholat si jalma jalisan barina naon diu. Sholat fardu mah aya teknis di mana kala urang teu bisa nangtung maka sholat bisa bari naon bari diu. Teu bisa cenah bari diu pain aja kene apes tina diuk teh
Ittoja'a ala janbihi nyatana nyangigir bari ka belah katuhu siga mayit. Nah eta teknisna teu kuat keneh cenah tad bari nyangigir ittoja'a ala janbil aisari lamun nyangigir ka belah katuhu teu kuat nyangigir ka belah kenca eta teh payukrohu maka makruh hukumna. Namun nyangigir salat bari ka belah kenca mun ka belah katuh siga mayit mah eta mah dikudukeun seperti kitu. Kumaha cenah lamun teh mah teu kuat keneh nyangigir ayyarfa ra'sahu nyatana ngunggek-ngunggekkeun kana pirang-pirang sirahna. Allahu akbar. Allahu akbar. Isarahna teh kunaon? Ku sirah. Teu kuat keneh cenah sirah daleneng geus ngadar daging domba. Kumaha pain aja asyaro bi ajfanihi ku kiceupan Kang. Saking wajibna salat ieu Kang. Ku kiceu Allahu akbar. Allah sami Allahu liman. Teu bisa keneh cenah kiceup ieu jelema. Pain aja. Maka lamun ma apes ajro arkani sholati ala qalbihi. Nyatana nekadkeun dina jero hatena kana pirang-pirang rukun salat. Jadi dina hate teh urang teu kiceup nya. Mantak lamun teh mah aya jalma anu naon, aya anu keur gering ditoel sadar keneh keun we sina salat Kang. Cenah kumaha lamun teh mah aya pempesan dina lebetna li hurmatil waqti we. Niat ngahurmat kana waktu di manakala eta jalma gering cager maka wayahna dina waktu cagerna kudu ngodoan kana salat nu kamari. Itu cara teknisna. Kumaha cenah eta di manakala eta jalma geus teu bisa kicep maka salatna ku hate kalayan eta hatena teh inget kana pirang-pirang rukun salat. Eta mah urusan salat naon? Salat fardu. Akan bisa hayang salat sunat. Lamun salat sunat mah la yankusu min ajrihi cenah teu mantak ngurangan kana ganjaran. Wa yajuju meunang lil qadiri pikeun nu kaduga salat ayu sholat eta salat si jalma annafla kana salat sunat meunang hukumna kana salat sunat rek salat sunat rawatib ba'da atawa qabla qaidan barina diuk meunang. Jadi ulah fanatik ka jalma nu salat bari naon diuk. Ta eta teh aya keteranganana. Kumaha cenah lamun teh mah bari diuk sawabul qaid nisbu sawabul qaim. Ganjaran jalma anu salat sunat bari diuk eta teh setengah ganjaran salatna jalma nu bari nangtung. Jadi lamun teh nu nangtung menang 10 ganjaranana nu diuk mah sabaraha? 5. Lamun teh mah teu mampu diuk wa nisfu sawabul qaim wa sabul muttaji'i nisfu sawabul qaid. Lamun teh mah cenah teu bisa bari diuk hayang bari sare gogoleran salat sunatna meunang ngan ganjaranana setengahna jalma anu bari naon bari diuk berarti 2,5. Cok, di ajaran ti ayeuna bisi hayang salat sunat bari diuk ajaran amalkeun teu naon. Ilmu eta teh bari sasarean akang bari salat keur salat teh keur hees kitu. Ieu mah di ngamalkeun cek Ustaz Udin menang 2,5. Lumayan atuh. Lumayan daripada baralik mending kene salat bari nangtung kan. Era atuh salat sunat bari harees mah pajala lepeng harees da ngamalkeun ilmu kan. Mantak engke bakal viral kan mun salat sunat diamalkeun nu ieu. Kabayangnya euy salat sunat harees gitu tah 2,5 gitu. Bejakeun ka Ustaz Yani we pokona. Nah gitu tah. Teu kudu riweuh lah. Maka dina salat maka datang engke syarat-syarat salat. Aya syarat-syarat salat ieu. Ari syarat salat teh aya 8. Sebenarnya cenah 8. Era atuh bisi katanyaan ku batur sakalian sapinah wae mah urang teh. Bisi gitu aya nu nanyakeun da urang mah ahli pangaosan tukang dihenteu-henteu ke kuno teu ngaji teh dicek urang teh. Ai tadi ngaji jeung Ustaz Udin naon? Lah kitu we si eta mah. Ulah kitu we si eta mah. Jawab da ngaji ieu teh.
ulah ngerakeun ai udurna salat aya 2 mah urang teh ceramah ka pamajikan teh mama dengekeun bapak dengekeun oh diajar urang teh ceramah ka pamajikan 2 udur salat teh hiji poho 2 sare mantak mun bapak keur sare kade ulah dihudangkeun teu waras eta mah dalilna Kang hudangkeun sabab kewajiban anu hirup kudu ngahudangkeun ngelingan ka jalma anu keur sare pah subuh sok pinuh di dieu subuh sing jujur kehet ya subuh aya kan awas ya setengahnya alhamdulillah sing menang hidayah atuh sing hayang rasul teh aya 2 salat sunat anu can pernah katinggaleun 2 salat sunnah nu can pernah katinggaleun saumur hidupna hiji salat witir 2 salat qobla subuh Kanjeng Nabi teh berarti salat sunnah nu sanesna kantos kantun berarti 2 keterangan ieu tah salat sunnah witir jeung salat sunat qobla subuh sabab sajal manu salat qobla subuh 2 rakaat maka kami bakal mikeun eta naon dunya jeung saeusina ganjaranana jadi nu peunghar mah nu salat sunat qobla subuh tah ustad boro-boro qobla subuh na ge aing kabeurangan ustad mah kala mere nu kararieu cenah teu kabita-bita acan subuhna ulah kitu Kang ieu mah mere gambaran kahadean lamun hayang meunang kahadean tah usahakeun urang riweuh dina urusan dunya dina naon wae amalkeun we eta ulah leupas qobla subuh 2 rakaat wah tantanganna luar biasa eta menang teh hukumna lamun teh mah kieu qobla subuh mudawamah eta jalmi geus ngadawamkeun qobla subuh teh tar kakantun dina eta subuh kakantun kenging teh dikodoan dina waktu sabada subuh atana pingke jam 7 enjing-enjing kenging eta teh ari perkara mudawamah mah jadi sesuatu anu tos ngadawam kakantun kenging dikodoan eta teh Kang seperti eta jalmi puasa Senin Kemis Senin teh contoh batal da ku sabab ngahormat ka tamu kenging nu eta Senin digentosan janten dinten Salasa di Salasa ngodoan kana Senin eta kenging sok bilih bade kitu nah syarat salat aya 8 hiji kudu suci tina hadas leutik jeung hadas gede hadas leutik perkara nu mantak ngawajibkeun kana wudu cing ari keur salat neleg remeh batal teu ulah mangmang sok jawab urang interaksi batal atau henteu ngadahar remeh cacak remeh batal komo sapiring bari salat ieu mah ya kade bari salat neleg remeh batal eta teh nu jadi pertanyaan wuduna batal teu henteu salatna batal wuduna henteu ari hitut batal wuduna salatna batal wuduna batal ari bahasa salat teh aqwalun wa af'alun muttatahatun bitakbir wa muttatamatun bitaslim ari ngaran salat teh dimimitian ku Allahu Akbar ditungtungan ku assalamualaikum teh eta teh salat ngaranna mentak aya aliran geuning kamari baheula 2000 sabaraha di Tasik cukup asup ka masjid nyekel tihang masjid ge geus jadi salat ngareunahnya euy mun gitunya di mananya Kang di Tasik aliran eta aya aliran bener niat kumpul ke cukup cenah salat teh tak leuwih ngarari ayeuna pemahaman ai salat mah eta ceuk lugoh addu'a ceuk istilah eta lamun teu kitu lain salat kan dimimitian ku Allahu Akbar ditungtungan ku assalamualaikum itu salat di mana kala urang nahan hitut hukumna wajib dina salat mun akang yo geus ngadahar naon teh huing beak 2,5 kilo we pokona mah wah euy mules teh euy wajib eta teh nahanna antep ku aing tepikeun ka beungeut tepi ka biru tah nahan naon itu wajib eta teh di mana geus teu kuat keluar da teu kuat teh
maka batalna lain ku ngahaja. Kumaha cenah Pak lamun teh urang hitut nepikeun ka masih hiddajut eta teh batal salatna, teu jadi salatna sabab can ditutup ku assalamu ala da akhirna salat mah assalamu alaikum. Arti teu tah mata kunaon sababna urang kudu ngaji teh mana batasan salat teh akhirna assalamu alaikum nepikeun kakumna lapan assalamu alaikum eta salat teh batal kan. Tak hade nyebut salam dina salat mah jadi batal. Urang keur di imah aya nu mawa bansos. Assalamualaikum. Kurang teh jawab waalaikumsalam kala dagoan sakedeung. Batal naonna salatna. Salagi anu mere paham ka jalma atawa ka kasato eta teh mantak batal naonna salatna. Jadi lamun teh mah urang keur salat can beres assalamu alaikum aya pangbatalan maka salatna teu dianggap kudu salat deui. Lebarnya euy. Capek-capek 4 rakaat euy. Pas masih dajjal hitut Allahu Akbar. Tak hitut kabagi 2. Hiji aya hitut munafik, kedua aya hitut jujur. Ari hitut munafik mah eueuh soraan tapi bau sa RT. Melepes sok nyalahkeun batur hitut nu kitu mah. Manehnya untuk maneh kudu bool maneh. Aya nu hitut jujur beledug. Kadenge sa RT teu bau tah mending keneh hitut nu mana? Nu sopan ya, nu jujur jeung nu melepes mah anggar we da hitut. Tak di Jepang mah nu hitut teh sok dibere duit. Beda jeung terab. Mun terab di Jepang mah pelanggaran Pak, teu sopan. Itu teu sopan. Hitut mah dut bere duit. Terima kasih. Ngareunahnya yang di Indonesia ditahan ti imah teh lah moal ka diisingkeun. Di Indonesia gitu sigana loba nu usaha dina hitut we meureun. Tuluy geus lah ngobrolkeun hitut ngaji teh. Nah, aya eta teh leutik, eta teh hadas leutik. Aya hadas gede, ari hadas gede mah anu mantak ngawajibkeun kana adus. Seperti naon? Aya genep dina sapina hiji ngasupkeun hasapah kana parji. Wajib adus eta teh sok sanajan saanclok. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dah kakara gitu. Eta teh mantak wajib adus. Bisi ya boga perasaan ada urang mah teu ngeunah. Can dina naon kakara ge assalamualaikum geus dicabut, angger eta teh wajib adus. Helmna wungkul we. Lep, geus wajib adus. Tapi mun apal wungkul teu jadi masalah. Teu wajib adus. Nu wajib adus mah nyatana helm si Otong jeung si Angel itu asup. Dan naon ngaranna tuh bingung yang geus si Otong jeung si Angel asup eta teh wajib kana adus. Sok sanajan dibuntel kade. Sok sanajan dibuntel. Kadua nu mantak ngawajibkeun kana adus teh adalah mimpi jima. Eta identikna di lalaki. Ngan cek Kang Haji Yuyun mah baheula keur ngaji di Bolenglang di Ciamis Al Hasan, pang nikmat-nikmatna mimpi jima mah geus rumah tangga. Tapi pernah teu mimpi jima geus rumah tangga? Tara, sabab kasalurkeun. Tapi bujang mah memeh rumah tangga. Eta teh saminggu aya 3 kalina. Mimpi di udag-udag Syahrini. Mentak anugerah keur lalaki ditanya abi survei ka ibu-ibu sok mimpi jima jarang tara bahkan. Berarti ka lalaki mah mimpi jima mah geus teu aneh. Komode di umuran budak SMP, SMA itu bisi boga budak bapak boga incu punten kudu ditanya balik jeung teu. Ulah sina eraeun kumaha carana pancing we. Da sabab bisa gambaran bulugul naon teh
balegna eta budak hiji ku lantaran umur 15 tahun, kadua ku beda mimpi jima, mimpi basah. Di mana kala kolotna teu apal, maka kewajiban budak teu bisa kakontrol ku urang. Tanya we, dede teh geus balik encan. Atos Pak, naon? Wong ieu cenah merkosa domba. Sebuah pengakuan anu emang kudu penting eta, kolot urang. Da eraeun Pak eta mah urusan eta mah balik mah. Kunaon sababna? Lamun teh mah eta jalma menang ibadah samemeh balik, maka ganjaran nanti dibikeun ka kolotna. Namun budak mending diajar puasa umur 7 tahun tamat pika maghrib, eta teh ganjaranna menang ke kolotna. Tapi di mana kala eta budak geus balik, maka sakabeh rek halal rek haram, rek kewajiban rek paharaman, eta mah geus tanggung jawab eta budak, kolotna geus lepas. Nah itu diantara penjelasan. Ayeuna hadas gede tadi sapatemon ngimpi jima keluar cai mani. Kunaon cara wae keluar cai mani eta mata gede naon teh adus gede. Geus puguh deui ari jeung pamajikan mah ieu mah bisi digelang. Digelang tawa digencetkeun kana panto keluar maka wajib adus. Kamari keur usum mencit sapi nempo boolna duh nah ngacai euy. Da eta teh wajib adus ka hade. Da aya 3 aya wadi, aya madi, aya mani. Ari wadi mah sabada kacapean, madi mah sabada merengketna nafsu, kemudian cai mani mah definisina ya cai mani mah nu ngagejrot karasa ngeunah bari bau tipung. Eta definisina mun teu ngeunah lain cimani Kang. Nah usah meuni togmol ih da ngaranna ge ngaji. Di mana definisi eta ngeunah ya kaluarna cimani eta. Lamun aya kaluar tapi teu ngeunah eta bisa we cai madi. Atawa urang geus ngakutan semen buburu gitu kata tangga. Urang ngakutan semen opat-opatnya atuh. Ngakutan semen hiji-hiji nah geus beres ngagoler teh kitu aya tah ngaberbei sorangan itu. Tah eta mah najis hukumna teh 2 nu najis teh. Wahdi jeung madi ari cai mani mah naon? Suci. Di mana urang sapatemon tuluy ngecrotna teh kana naon? Kana calana atawa kana naon? Kana sarung, sarungna dipake salat, sah eta teh. Sah eta teh. Da kade hati-hati panganten anyar kejadian di Garut eta teh. Mitohana milu ngendong kala cicing dina lawang panto di heesna teh. Bingung atuh malam pertama rek ngalengkah kudu jalan mana ada huluna ge dina lawang panto. Maksakeun we ngalengkahan beungeutna. Ngeclak. Subuh geger, "Papa, kenapa itu?" Ini dahdir din dahdir kan minantu eta teuting geus ngaclakeun eta. Tak kade mitoha ulang ngendong di minantu mun malam pertama bisa kacelakan pun kitu. Nah satuluina bahwa hadas gede teh lain ngan kur eta wungkul head nipas wiladah geus ngajurukeun nu terakhir maot nu mantak ngawajibkeun kana adus. Kawajibanana adus teh mun bisa mah nu maot teh ulah ngariweuhkeun mun bisa gitu nya. Da kewajiban sorangan sebenarnya beda aya nu hirup jadi kewajiban nu hirup eta teh. Mudah-mudahan we urang dieu mah nu maot teh marah di sorangan. Sieun nya euy, nu maot mah di sorangan. Tapi eta kewajiban teh datang ka nu maot. Di mana kala ieu jalma maot maka wajib diadusan, maka boga hadas naon? Hadas gede. Ke dina bab janajah tadi nama rek diterangkeun dina urusan ngamandian mayit gitu. Penting Kang. Sok aya deui nu sok ngamandian mayit? Mana? Ieu seurnya. Ieu budak ngora sing daraek tah ngamandian mayit. Diajarnya para pemuda nyiapkeun elmuna.
mayan ngamandian masuk menang amplop kan 50 wae menang. Jadi urang teh di mana innalillahi teh buru-buru neangan gayung urang. Jadi orang sing kreatif geura. Jadi jelema nu teu boga ilmu mah seuseut kana rezeki ge Kang. Dalam arti lain nu kitu nu diundang. Sok aya fadlah, sok aya anugerah ti Allah, boga penghargaan gitu istilahna. Daek ngamandian mayit urang milu ngurus we mayit gitu. Kongsi tadi ngamandian di Ciawi teu salah. Magablok banget eta mayit. Sing horeng meureun dah geus heuras kitu pas dikitukeun tah. Duak deui atuh aing kana beungeut reuas. Dari mayit mah sok hitut rupa-rupa itu teh sok hitut mun diusapan gitu teh hitut gitu. Jadi ulah aneh sok dipersiapkeun SDM sumber daya manusia itu kudu disiapkeun. Kolotna geus aya maka dipersiapkeun teh adalah para pemuda. Di mana para pemuda kudu geus gigih jeung keilmuanana. Insyaallah barokah. Insyaallah. Jadi geus teu kudu lieur asa model di mana daerah mana ya Allah deung aya nu maot yang nungguan ajengan Kang karunya heula cenah ngantosan ajengan kunaon di dagoan sabab kewajiban ngurus mayit itu adalah zuriyah personal turunan. Jadi lamun urang indung urang bapak urang maot maka kewajiban teh zuriyah turunanana eta pala putra. Tak emutnya pun diang aya 2 mingguan kapangkar lah hantunkeun alam dunya setengah hiji Kang di Banjar ketika geus puguh maot kana dinu mawa ambulan ku abi diseuselan ulah tarik teuing da geus puguh ieu mah naon maot laun ambulan teh Kang gandeng lah teu kudu disoraan nurut Kang tuh weh tadi gituan geus nepi sugan 6 posisi gigir teu da ieu mah indung sorangan maka tidinya eueuh jalma kajabat turunanana. Jadi di kampung teh tamun di Panunggal teh tatangga ge teu apaleun ibu abdi ngantunkeun teh diurus ku anak lalaki kabeh indung eta teh kabeh lanceuk nyekelan cai sanes kanten beres dibungkus disolatan. Ketika datang masyarakat teh ih iraha cenah terang ngantunkeun ba'da subuh kakara diumumkeun di masjid beres geus beres teu panasaran nepikeun ka bisa mamandian kolot mungkus kolot jeung nyolatan kolot terakhir nepikeun ka makam eueuh deui anu naon bisa mimpin kana eta persembahan terakhir ka jabat turunan-turunanan. Tidinya nilai kepuasan teh bisa ngurus kolot teh. Ulah nepikeun ka anu maot ngadadagoan anu jalma ngarti. Urang anu kudu ngarti na sing bisa ngurus mayit mantakna ge urang teh elmuna ke dibikeun insyaallah nya mun aya umur sarerea gitu kan. Nah, nomor kadua suci tina najis rek dina badan, dina pakaian rek dina tempat. Masjid hukuman ku urang suci ieu masjid teh naon suci lain bersih Kang tapi naon suci teu sakur-sakur sakur-sakur suci eta pasti bersih ngan teu sakur-sakur bersih eta teh suci nu jadi pertanyaan imah urang suci tawa bersih bersih belum tentu naon suci. Da sabab suci mah kudu tina naon suci tina naon tina najis sedangkan di imah mah geuning urang lamun asup ka mana ka imah sok terkadang make sendal motor ka jero aktivitas budak ka ditu ka dieu ka WC ka tengah imah berarti posisina teu naon teu suci tapi kaayana naon bersih. Nah, di manakala jadi syarat salat mah wayahna tempat teh kudu suci, badanna kudu suci, pakaianna ge akur kudu naon? Kudu suci. Tina naon? Tina najis. Bumaceuna lamun salat karagaragan tai cak-cak dina tungtung irung. Allahu Akbar cerot.
di dia teh di kieu-kieu teu ragrag-ragrag euy. Dan apal dina naon, dina tungtung irung disintre ku urang trek ngacleng naonna tai lain irungna tai cak-cak teh dihukuman berarti teu napel tina naon dina irung ngacleng ta eta teh tai garing. Di mana tai garing yufa dihampura tuluikeun we cenah salatna. Tapi lamun keur salat aya tai cak-cak napel disintre ku urang di kitu ngabarah bae euy ka belah dieu naleungeun bau da pahang kan teu apal ai rasana teh cak-cak teh kumaha rasana teh cek saha eta pahit ta eta cai cak-cak teh rasana naon teu apal lah pokok namanya eta teh bau kambeuna teh batal naonna salatna sabab salat mawa naon najis. Tuluy lamun aya darah nu diikhtiaran jeung darah nu teu diikhtiaran, lamun diikhtiaran kaluar darah tina beungeut eta bisa jadi batal salatna. Contoh urang boga jerawat dina tarang tawa bisul, wah aya segede pangal nya bisul teh di dieu teh dipocelan keur salat teh sina kaluar matana aya genep siki mah keur salat batal. Tapi bucatna nalika teu diikhtiaran teu dipocel contoh keur sujud bucat teu batal salatna. Dak mudah-mudahan we baroga naon baroga bisul ulah baroga bisul peuri bisul teh eta salat kaayaan gambaran anu aya najisan. Mantap pernah geuning ahli ibadah dina sejarahnya kunjukan ka Gusti kunaon kuring teh ahli ibadah tukang salat tukang puasa Senin Kemis wah ka Mekah ge unggal bulan umrohna hajina unggal tahun kunaon kuring asup neraka hiji cenah ente teh kasalahanana naon susuci teu bener teu kade urang susuci ngusahakeun pipis mah ulah di sisi jalan Kang. Nia sia mah kalaneangan ban truk tuh dah kitu ulah Kang lah wayahna urang sok urang panunggal katempo eta urang teh aing era tuh ulah aya mah neangan masjid ulah ki di masjid deh neangan masjid teh kajaman neangan kajaman ngusahakeun era sok terkadang geuning urang ningali di sisi jalannya nu kariih dina ban duh eta kumaha susucina Kang abi mah sabab naon sabab tina batangna teu dikumbah otomatis eta najis najisna kabawa salat nya moal bener naonna ge salatna cacak ahli ibadah bisa teu asup ka surga ditahan heula ku Gusti kupeda dina urusan susuci mantap hati-hati urang oge ahli ibadah tukang salat di mana urang kajamban kade ya sarung teh kudu sing nyingsat teh pokona mah bisi tina naon tina pecretan cai pipis aya ngan ku sapecret we kana naon kana sarung teu jadi salat teh tak nu waro mah nya upami bade angkat-angkatan sok nyandak salin nu waro mah nyarandak sarung dina jok dina naon teh dina bagasi keur naon eta teh di mana kalau urang rek salat diganti heula we pakaian anu kurut perjalanan tak sunah di mana kala urang keur pipis ngadehem sunah eta teh kudu kaluarga nu ngadaragoan teh di non di luar WC teh nu di luar di akur karena jadi ngadehem deui nu di luar teh cicing ieu teh keur ngadehemkeun cai kiih 3 kali Kang cina kala luar sabab sok aya dina liang tungtungna tah sok saeutik deui eta teh sok naon teh datang ngadadak nu saalit anu pas di naon teh pas diselempakan teh ceret aduh eta teh selempakna kana najisan nya hardi teu osok tara kitu ya osoknya sarua atunya ta eta teh terkadang urang ulah nepikeun ka kabawa salat tuh pikih maresep ngaji teh Kang nomor katilu kudu nutupan aurat
Ari nutupan aurat dina nalika salat eta teh alalaki jeung awewe mah beda. Dina nalika salat na lalaki nyatana baina surah wa rukbah, di antara bujal jeung tuur. Di mana kala urang salat di sasarung dadana katingali eta teh sah salatna teh. Sah. Ngan teu nyedok. Kunaon sababna? Sabab salat ngengera karep jeung Gusti. Teu sopan gitu, teu sopan atuh. Damalkeun wae. Cobaan subuh isuk di sasarung unggul ka dieu. Teu di moal aya nu nyaram geus ngaji mah. Naon sababna? Sabab ngarti bahwa batasan bujal jeung tuur eta teh batasan salatna lalaki. Di manakala eta lalaki salat di tengah sawah kaos kitu sah hukumna. Tapi teu kurang naon, kurang sopan. Boro-boro kitu salatna make batik nu rada hade eta teh bisa jadi makruh. Sabab nu tukangeun sok nanyakeun. Eta batik di mana? Buat diajad gitu kan. Sarung, nah orang nu paling naliti sarung gitu kan. Sarung oge sarua gitu kan. Lebar tuh dari BHS teu kabaca batur mah euy. Sarung mahal tuh dakang 2,5 juta itu teh. Mentang mun teu kabaca teh lebar. Eta teh mantak makruh ka batur. Cacak BHS komo wadimor. Wadimor mah 70.000. Anu pang hade-hade nama gajah duduk. Sarung pang jujurna. Sabab jeroeun sarungna aya tulalean. Tuluy. Nomor kaopat kudu madep ka kiblat. Syarat eta teh. Urang teh ngajukeun ka MUI Cipedes maksa. Hayang nyobaan we ngiblat ka Pangandaran. Moal ngaluarkeun SK bisa ngiblat ka Pangandaran moal. Anggar we kudu ka Ka'bah. Maka usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati. We urang mah di dieu mah. Ulah mustaqbilal Ka'bah, mun mustaqbilal Ka'bah mah nu aya di Mekah yang hareup pisan ka Ka'bah, mustaqbilal Ka'bah we kana bangunanana. Ari teu. Sabab kieu tugasna Bapak ayeuna cek imah masing-masing ku kompas nu aya arah kiblatan. Da rata-rata imah teh nu dipake salat ku masing-masing biasana mah eta kamar teh sesa lomari jeung sesa kasur. Bener teu? Kasur belah dieu, lomari belah dieu, aya tak keur sasolatkeun. Salat we di dinya. Aing teh pas diukur teh bedul ka Palestina eta teh. Ka Pakistan ka ditu. Kade Kang ye urusan kiblat teh syarat salat eta teh. Mantak tugas ayeuna balik wayahna kompas ka mana ye arah kiblat urang. Lamun teh mah urang aya geserna kiblat eta sok buru-buru cirian ku spidol. Oh kiblat urang teh ka ditu tuh. Kardi teu dan kabeh teu ngarujuk ka masjid Kang imah mah. Imah mah saayana taneuh. Kamber saayana lamun teh mah digoleran ku naon? Ku kasur jeung ku naon? Ku lomari. Di mana aya lolowong diparake salat eta teh belum tentu kiblatna teh kadinya gitu. Pernah teh dicek kiblatna? Can pernah. Tuh menang pangarti ayeuna. Oh berarti wayahna lolowong imah nu sok dipake salat cek di ayeuna ka mana arah kiblatna dipang nyalametkeun anak jeung pamajikan sok sarolat di imah. Tuh. Satuluina nomor kagenep kudu apal kana kaparduan salat. Fardu salat teh aya 17. Timimiti niat nepikeun ka awe salam kudu arapal eta. Nomor ka-7 kudu nekadkeun ulah nekadkeun fardu jadi sunat. Geus puguh-puguh ruku teh fardu ditekadkeun ku hate jadi naon? Sunah teh teu meunang. Mun fardu mun sunah. Dina wudu we fardu wudu mah aya genep niat ngumbah rarai ngumbah panangan ngumbah mastaka ngumbah tuh nya salah ngumbah sampean kagenep naon tartib ngumbah cepil mah sunah Kang kade
ku abi dipikir-pikir ningali jamaah nah penting keneh ngumbah ceuli daripada ngumbah sirah nu salit eta. Padahal nu pardu nama ngumbah naon? Sirah nu salit. Bahkan Imam Syafi'i mah di manakala ngumbah naon mastaka teh cenah pangsae-saena teh kedah sadayana gitu Kang. Si rambut teh. Kan orang mengankur kieu, kumaha cenah ustad anu botak lenang, rambutan, angger cenah teh kudu diusap gitu. Sehingga si Zinedine Zidane ning apa teh? Baheula pemain bola, tah hade pisan eta euy. Tendanganana melenceng. Si Zidane. Tuluy jeung si Totti. Arapal teh Francisco Totti. Kiperna teh legend teh Buffon. Jeung si Casillas. Orang apal tengah puting jam 2 sok hayang nempor Roma ta jeung Juventus resep eta teh ta kolot mah baheula teu maju-maju hirupna teh tipina teh hitam putih baju beureum jeung baju belang ngageblek we harideung kabeh main bal kan sok teu waras pareuman we main bal teh sok semangat gitu leung keneh hideung jeung bodas jadi nya dina hitam putih mah kan bodas jeung hideung we warna naon oge gitu pabelit main bal teh. Da ku resep Kang eta. Aya keneh di imah bisi hayang iman di ditu di imah almarhum ninggalkeun tipin trek. Duh ya Allah. Kan ruksaknya na jeroanana dipake wadah kejo. Kumaha teh sok disanguan di dinya teh ya Allah almarhum. Sok inget Kang. Teu kuat hayang we ceurik pantesannya ka batur abi sabet jadi cek batur ajengan ustad cek batur teh. Urang teh bisaan ka batur teh mamatahan sabar teh karasa ayeuna mah euy. Kana aya nu curignya di kamar teh sok pang mentakeun cai ka ustad. Ustad, kadieu tuh tingali murang kalina cenah. Nangis wae cenah peda dikantunkeun ku saha? Ku ramana gitu. Curig eta teh sok menta doana teh ka abi. Bere cai ku abi teh. Sabar neng, ulah nangis karunya. Nah, orang indung maut leweh anu oge eueun ngubaran. Leweh sugan teh euy teu kuat kieu euy. Curi biasa urang teh. Nin geus nin cek lanjut. Lah eta teh beuki tarik euy aya nu naon teh. Asa dikaryakeun ceurik teh geus sabar. Geus teu kuat bener. Pantesan gitu ngawajarkeun berarti di mana kolot ngantunkeun aya budak nu ceurik bener-bener ceurik berarti wajar karasa ku sorangan kolot mah teh beuki lila lain beuki poho kolot mah Kang beuki inget we nya leres kitu nya jasana inget eueuhna bing ka mana aing menta beas terus ngeueuh kan eta teh na pikiran teh duh Gusti membalik teh ka Banjar tuh bawa beas tuh bawa cau ya Allah tapi kahayang eta teh kolot bener geus rumah tangga karasa keneh Kang mun balik teh mie oge mita 7 pabrik aya sarimi sedap bener kopi hidung kopi ABC kabeh hiji-hiji eta teh aing teh ditanyakeun mak ieu ti mana ieu menang tahlil menang tahlil mie rupa-rupa teh pucuk begitu mijon ya kolot tah doakeun ku sarerea sing husnul khotimah. Kadalapan ulah mantak ngalakonan kana perkara nu mantak ngabatalkeun salat. Ulah wani-wani ngabatalkeun kana perkara nu mantak ngabatalkeun kana salat. Naon wae loba luncat anu naon nu tarik tuluy miheulaan imam ngadehem bari ngahaja loba lah nu mantak ngabatalkeun kana salat jauhan eta perkara teh insyaallah lamun syariatna salat geus bener piraku teu ditarima ku saha ku Allah nyanggakeun we ka Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Gusti nyanggakeun salat abdi ibadah abdi hirup abdi jeung maut abdi sadayana keur Gusti kitu Kang insyaallah di ikhtiaran mah kuladang ilmu yakin roja ka Allah salat urang ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Sakaperbina mudah-mudahan manfaat hapunten kasadayana bilih teh maseur pisan kakirangan hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.